Taman Teletabis. Saya pulang. Udah, mana baru dak ngenaheun ngenaheunnya itu pesawahan tempo itu teh kuburan naon sih. Gerimis aduh kurang memadai Jang iya taman naon tadi sebutan teh Teletubis, Taman Teletubis. Teletabis ya tadi. Mana juga orang cicing bae di warung itu teh jajan wae borak mah. Mana batur Jang? Mana batur? Karena apa? Oke. Sekali hewan dek. Hah? Iya dia numpuk aja borak ya di selfie cenah. Ih aya alus euy ngeunaheun euy. Sok di dinya di foto. Cekik. Foto ada. Hah? Yo, Sok heueuh. normal. Tuh, sederwan. Halo. Hei. Sok. Ya. Tadi itu sawah tuh. Iya, sawah. Sekedap. Orang sawah ulin ke sawah. Yang katanya dia balik. Tapi lain sawah lain pemandangan yuk. Beda. Kalau mau jalan dia mah kan dia. Jalan mana? Kalau Iya. Bisa keluar ke kadinya jalan tah. Oh, nu tadi itu ditu. kalau balik deui Cari cing. Heuh, ka dieu keluarna teh. Lamun hayang balik teu macet ka dieu jalan. Ka dieu. Yuk. tuh itu gunungnya. Mana HP-na? Sibuk selfie. Ningali halus. Goreng ah, Hah? mulai era. Jang foto Jang. Ayo lur nu arek ulin ka sayang hilang. Ieu Taman Teletubisna lur. Lumayan indah. Ieu cocok keur ngawa ulin budak mah. Tapi cuacana kurang memadai rada gerimis. Ngiluan euy foto.
Nah, Jang, foto Jang. Di gunung. Kak. 1, 2, 3. Oh, jadi. Hah? Ngetakeun. Oh. Dah kene. Ya rame kene gitu. Sakedeng deui balik. Can ka sorang kabeh yang balik deui. Euy, ting di mana motor mah? Ya, di ais. Hah? Oh, pakai HP ya dipoto. Siap. Kala.